Tuh lur si Abah keur ngasah. Usut teuing ngaran isuk-isuk. Ngopi can? Yes. Geus. Ya so ngopi deui. Oke, barang jeung urang. Oh, mandi can ya? Isuk-isuk. Can. Can mandi cenah lur. Aduh, si Abah ge. Mandi atuh isuk-isuk subuh mandi. Meh sehat. Langsung moe gitu. Ya. Kurang cenah kene. Musuh. Buatan si Abah aya alus ya. Buatan bapak teteh. Bisi rek mareuli tudung, mangga. Iuh hikmat lah. Nah. Ayeuna bapak teteh teh umur berapa tahun cenah teh? Ada 8 punya nu. 80 tahun. Oh. Jadi si Abah ieu teh umurna geus 80 tahun. Berarti zaman ieu nya Jepang nya. Sampai merdeka berarti nya. Zaman Belanda. Jepang kan tahun 40 42 Jepangnya. Merdeka teh geus 70 genep tahun. 45 ka 2020 2 hiji 70 genep tahun. Oh, zaman tahun 40-an, lahir tahun 40-an. Jadi si Abah ieu teh ayeuna geus umur 80 tahun cenah lur. Mantep masih sehat. Mudah-mudahan sehat terus. Panjang umur. Ame nyaksenan numpulan ka incu ka putuna. Ai anakna mah geus tarikah kabeh. Cenah tuh. Boga buyut ya. Anak sabaraha anak? Anak 4. Anak 4. Awewe sabaraha awewe pamajikan? Majikan 3. Usut teh pamajikan. Oh, pamajikan 3 cenah ngan sesahiji cenah. Tinggal hiji cenah lur eta mah. Nek setia cenah eta mah. Geus nek geus kolot. Oh, sehat keneh tuh ya. Baheula mah loba awewe tah nu resepeun teh nya. Loba. Oh, Kita pakai ya. dia diperebutkan wanita nyampe berantem katanya ceweknya. Mantep emang si Abah ini. Udah tua juga masih ganteng. Usut. Jadi si Abah ini adalah kakak dari ibu saya, yaitu uak saya. Jadi saya manggilnya Bapak Teteh. Jadi bapaknya si Teteh gitu. Dulu dia punya istrinya 3 katanya. Cuma nyisa 1 sekarang. Sekarang nyisa 1. Dan setia sekarang mah. Ya, istri yang sekarang yang masih ada. Dulu yang 2 lagi, yang anu 2 kemana eta? Awewe. Anu hiji di Jonggol, nah. Oh. Yang ngegeng. Oh, hiji di Jonggol. Anu kedua Kanang Sapi. Kandang sapi berarti Jatiluhur. oh, daerah Jatiluhur, daerah Kang Deddy Mulyadi berarti nya. Oh. Daerah Purwakarta. Set hebat euy. Eta bisa loba gitu awewe kumaha caritana teh teh. Ya, mimitina mah orang Jonggol ditinggalkeun kabur. Saha nu kabur teh? Wewe. Oh, jadi ditinggalkan kabur loh. Ditinggalkan kabur kok awewe cenah. Aduh aing mah. Sugan teh Abah gitu no kabur. Ternyata awewe kabur.
Ada aing mah. Kawin deui. Kawin deh ka urang Jatiluhurnya. Kanang sapi. Heeh. Naringgul. Boga budak. Boga dua tah. Ngan jadikeun bener. Heeh. Kalau gua teh di ubaran teh ya. Oh. Maot wae gitu. Heeh, mau tae. Heeh. Iya teh. Boga hiji tah. Anu mau teh. Bukan di ubaran dah. Di anak di awewe nu ayeuna teh. Heeh. Di mah teteh teh boga anak teh Lima meureun. jadi 5 berarti. Maot hiji. 7 boga anak teh. Di bibit teh. Jadi si Abah ini punya anaknya 7, yang 3 meninggal, sisa 4. Dan alhamdulillah yang 4 itu nyampe sekarang masih ada, punya anak banyak. Dan cucunya Bapak Teteh ini udah banyak sekarang. Incu sabaraha incu ayeuna dihitung-hitung. Teh meureunan hiji 45. 5 jeung 2 7. 5 7 Buyut sabaraha buyut? 7 jeung 5 opat sebenarnya si las enggak Oh. 7 jeung 11 berarti. 11 Set 11 incuna cenah. Ari buyut sabaraha buyut? buyut 2 Buyut 2 cenah. Oh set geus 4 turunan nya mah Lur. Alhamdulillah masih sehat itu. Set. Huntu doang eueuh eta nya. untuk Nyengir coba nyengir. nyesa hiji Heeh, aing mah. Tuh huntuna CF. CF Iya tuh udah kawin wae tuh dah. Ya kayak huntu. Aduh, tah. Jadi udah di ieu nya kawin wae nama cukup urang mah hiji we gitu. Hiji sehidup semati nya nah. Ayeuna mah berarti cinta pisan nya kanu ieu teh nya. heeh Kanu terakhir teh nya. akhir Heeh. Cintanya, cinta henteu. nya ayeuna mah boros cinta dah karolot Baheula mah cintanya keur ngora mah nya set teh. orang mah cinta Heeh. Meureun eta ge ulin oge diajakan wae gitu baheula mah nya. Lalajo nya. Zaman lalajo naon? Ronggeng baheula. ronggeng Oh. Jadi baheula mah ronggeng, lamun ayeuna mah naon ronggeng teh nya? Jaipongan sugan. Jaipongan ayeuna mah Heeh. Jadi baheula mah zamanna ronggeng cenah Lur. Baheula mah zaman tahun sabaraha eta teh? tahun 80 aya. genep puluhan Tuh, tahun 60-an cenah usut teh. genep puluhan Heeh. Jadi tahun 60 teh ieu mah geus wow ka awewe ieu mah si Abah mah. Jadi si Abah mah geus kawin tahun 60 teh muridnya. Geus, encan. bukan Oh, encan. Si Abah mah encan kawin tahun 60 teh. Mimiti kawin tahun sabaraha? tahun genep 8 Tahun 8. Tah boga budak. Ngan maot budak teh nya nu kahiji. Terus tapi ka budak katilu maot wae cenah. Akhirnya diubaran, gering si Abah teh baheula teh cenah. diala aya naon cenah aya bodai diala kebaikan Oh, alhamdulillah hatur nuhun Kak. hirup eta eta penting kan Berarti kudu hatur nuhun kabaikan teh. Dalam misalkan heuh nya ngaranna umurnya teh nyaho gitu. Wih, tiarna di ala eta jadi harirup budak teh. Alhamdulillah hatur nuhun almarhum Mbah Ikan. Mudah-mudahan Mbah Ikan dicaangkeun dina kuburna. Diampura dosa-dosana. Benar teh, Pak? Jadi eta perjalanan kehidupan percintaan si Abah. Oh. Resepnya kawin wae teh nya. ya
resep dah. Mm-mm. Tadina bapak teteh titah kolot cenah. Gerenangan awewe cenah. Mimiti nate. Heeh. Mm-mm. Kawin bapak teteh 30 tahun. Kawin deh. Oh, heeh. Berarti ai kitu mah lain tahun 40 atuh lahiran teh. Ai kitu mah tahun 48 berarti. Lamun tahun 78 kawin teh berarti umur 30 tahun teh. Berarti tahun 48 bapak teteh teh lahir teh. Lahir 42. Lahir 42. 42. Oh. Berarti zaman Jepang ya. Jadi si Abah tahun 42 lahir samemeh merdeka cenah lur. Usut geus sepuh pisan ya. Sedap keur walae keur ieu teh. Keur beri Agustus. Kira-kira mah gak rame baheula mah. Tahun teh. Pas merdeka tehnya. Oh, Heeh. merdeka teh. Sekolah enak dibawa. Buka, peplakan, sampo, kacang, bawa kan dongdang. Jadi sukacita. Oh. Nah, ayeuna kekurangan zaman ayeuna teh kitu. Jadi ayeuna mah 17 Agustus asa biasa-biasa wae kitu nya. Nah, diisieun Diisieun baheula mah sukacita. Jadi buka di lembur teh dibawa. Eta naon teh ngaranna teh aya di pamerkeun. oh. Ya si rasa syukur orang lah gitu geus merdeka gitu. Selama 350 tahun dijajah ku bangsa luar gitu. Tahun 45 teh alhamdulillah merdeka. Ngalamun mun eta mah cantik dan kira-kira mah merdeka teh. Berarti umur 3 tahun. Keur zaman merdeka teh nya. Oh, si Abah teh tos umur 3 tahun 45 teh. Berarti ngalaman agresi militer geus merdeka nya tahun 48. Tahun 48 kan Belanda aya deui cenah nya. Oh. Zaman PKI ngalaman jarah mah kasih Abah ya sane saksi bisu ieu mah saksi hirup ieu mah. Jadi apal sejarah Belanda kumaha, sejarah Jepang kumaha, terus sejarah merdeka kumaha, ketika sejarah PKI kumaha. Tahun genep 5 berarti geus hideng genep 5 mah ya. Ya genep 5 mah tuh dewasa. Oh. Kawin teh mah kudu kawin. Terus kawin kudu namanya. Kudu we kawin. Heeh. Banyak 30 kawin genep 8 teh. 42, 52, genep 2, 72. Oh, tahun 72 berarti. Kamu lahir tahun 42 mah umur 70 tahun teh lain genep 2. Kamu genep 2 mah karek umur 20 tahun. Bener berarti ya sekitaran sakitulah. Sekitaran 30 tahun, 28 tahun sampai 30 tahun berarti kawin. Yang mungkin dipecah kalau sama kawin dia. Heeh. Angel we. Geus kaliwat kitu meureunnya. Kira-kira mah Heeh. abah pan kudu wacana kudu eta cenah dia si karunghal jaya mah hampir karunghal Pak. Heeh. Ya. Da teu jauh umur meureunnya. Itu jauh umurnya. Jadi si Abah ini punya adeknya itu Bapak Jaya. Bapak Jaya itu masih uak saya. Terus Maya itu masih uak saya. Terus ibu yang terakhir Yoyo itu bibi saya mah. Jadi Bapak Jaya dulu adiknya Bapak Teteh ini hampir keduluan nikahnya sama uak saya Mayaya. Hampir di runghal cina lamun cek bahasa Sunda mah gitu. Oh nya resepnya baheula mah kitu nya.
Tuh, kawin 3 kali resep ya itu. Kawin 3 kali teresepnya tuh. Tapi ku anak kincu mah udah kealaman. Cukup hiji. Anu geus ka eta teh. Si Unggas seureunnan 2 kali, si Nur 2 kali. Oh, berarti ada yang sudah mengalami gitu ya. Pengalaman si Abah teh terus ayeuna turun ke anak kedua. Mudah-mudahan teh aya deui tos cukup eta wae. Kudu bisa babarengan salawasna sareundeup saigel Sabobok tapi anean. sabobot sapihanean. Jadi kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Kacai kudu getol mandi ka darat Kudu getol salat. oh kudu getol salat kudu boga visi misi babarengan. Jadi visi kahirupan teh bareng gitu, bareng sareundeup saling tulungan nya kitu batenya, saling belaan Sering belaan. gitu oge jeung dulur nya teh. Jadi sama saudara harus saling menjaga. Kan dalam Sunda itu ada silih asih, silih asah, silih asih, silih asuh. Silih asah yaitu, non silih asah teh artina bari. Jadi sering pamagahan gitu. Saling pepagahan ya. Silih asih, apa silih asih? Silih asih teh naon? Sering kaunya. Saling mengasihi yang silih asih. Silih asuh, Sering didik teh. Pada eta gitu. Sering asuh teh. jadi Panyahokeun adatna. Sering asuh teh. jadi seperti itu. Dalam kesundaan itu ada namanya silih asih, silih asah, silih asih, silih asuh. Itu adalah pedoman hidup orang Sunda yang harus tetap kita lestarikan, kita jaga supaya menciptakan kehidupan yang nyaman, yang indah dan enak lah. Mungkin sekian dulu ngobrol sareng si Abahna. Si Abah mungkin bade nyantai heula ya, keur ngopi tuh, keur udun. Da udun bodas na deui, seungeut deui. Oh. Jadi kukuring di pasian udun bodas ieu cenah ieu. Udun bodas. Ari si Abah mah udunna kitu tuh. Nah, si Abah mah udunna nu model kieu. Ieu mah ngalana di mana ya? Ngaraut sorangan. Ngaraut sorangan cenah lur. Jadi teu aya nikotinan nu kitu mah teu aya. Naon supaya ngelebung we, supaya ngelebung haseup. Penting mah haneut cenah. Oh, eta janggot meni bodas gitu geuning eta. Meni buraha. Diincet atau warna beureum. Alus geura hurung. Aduh. Jadi si Abah ieu emang beuki heureuy, kabeh oge. Uak kuring mah hampura we gitu lamun misalkeun aya nu ieu mah. Emang sok hareureuy wae. Jadi hidup itu harus jangan terlalu serius, harus ada bercandanya. Bener debat teh. Kalau kita hidup terlalu serius, nanti kalau kita stres, gak enak. Mending kita enjoy aja. Suk-suk ngopi, udud, oh bari nganyam. Tuh nyeun tudung, si Abah mah nyeun tudung. Jadi ka rekan-rekan anu bade ngadamel tudung, ngadamel hihit, ngadamel ayakan, bilih bade pesen mangga. Kurung tiasa kurung hayam. Naon deui?
Nah, bubuk non asupan. bubu asepan bisa asal anu berbau-bau keawi-awian mah bisa insya Allah si Abah ieu mah rajin kreatif si Abah ieu mah jadi anu kudu kurang dijaga teh model-model nu kararia ya anu kreatif anu daek jadi daripada menta-menta ke anak gitu kan penting usaha sorangan bener tuh oh daripada menta ke anak pada ya anak era atau menta ke anak mah mending usaha sorangan mandiri. Pesan ke budak ngora kumaha ya pesan ke budak ngora sing rajin Udah rajin kan murah teh ulah daek nyaritakeun batur. Ulah kudu eta pikiran sorangan gitu. kudu boga pamadegan pikiran sorangan. Pikiran sorangan. Jadi ulah kailukeun sakaba-kaba. Nah, Kudu rajin. Jadi namun misalkan rajin orang rezeki teh moal hese bakal babari kan milik babari baturnya karornyaeun coba lamun kebluk saha nu nek mere rezeki pada sama mah. moal mah anu mere rezeki anu kebluk mah kerajinan mah naon we gitu kemampu urang. lebih jadi lebih terhormatan usaha sendiri daripada meminta-minta. Iya walaupun si Abah sudah tua tapi dia tidak punya rasa meminta-minta sama anaknya. Dia tidak ingin dikasih sama anaknya. Dia mending bekerja sendiri, membuat anyaman-anyaman. Jadi bukannya apa ya, anaknya tidak ini, anaknya juga suka ngasih sebenarnya. Cuma si Abah nggak pernah minta gitu. Aya we pamere ditarimakeun gitu ke anak. Anak-anak si Abah mah ya balager kabeh ge. Balager. Boga anak opat teh nya balagernya. Jadi can pae mah can dikaluburkeun. Jadi can pae mah can dikaluburkeun ieu luar balager. Burung sugan tapi ka jelema hidup kana dikaluburkeun. Gagal atuh durhaka. Jelema hidup kana mah can dikaluburkeun ieu balager Sakian tisim kuring apunten bilih aya kecap anu kurang mernah boh ka si Abah boh ka dulur-dulur sararea gitu ulah poho Subscribe, like, share, yang komen. Aduh atur nuhun tapi aja apunten ya bilih aya anu kalepatan tisim kuring atur nuhun sampurasun.